Adik sadasan tutup doa orang lajengkeun aosan hancan kamari peren dina bagian anu kadua majeng kana bagian anu katilu aya bab anu enggal al qaulu fi adabi suhbati wal muasyarati ma'al khaliqi azza wa jalla wa ma'al khalqi. Ieu kaul ieu kasauran mangrupikeun bahasan anu mertelakeun perkawis adab suhbah, adab reurejeungan, adab babarengan ma'al khaliqi sartana sang pencipta tegasna Gusti Allah wa ma'al khalqi jeung sartana makhluk. Janten aya adab urang jeung Gusti Allah, aya adab urang jeung papada makhluk. Aya pol-polanana ilmu tasawuf teh tah. Ya, janten urang teu kedah ka ya. Ngadangu istilah tasawuf, ngadangu istilah sufi, ahli tasawuf emang kedah. Untuk orang-orang tertentu untuk sadayana jalmi wajib faham ilmu tauhid, wajib faham ilmu fikih, wajib faham ilmu tasawuf. Tasawuf nadi aji tuluy dianggo, maka jalminya disebutna sufi, ahli tasawuf gitu. Kan bahulah gitu. Kerjaan ngaji. Ari nu tasawuf teh bajuna butut kitu nya. Tara bisa daharna dina dahaur eta mah belangsak lain tasawuf kitu mah. Tasawuf itu beradab baik di hadapan Allah, oke di hadapan makhluk Allah. Cuman ke tingkatanana beda-beda. Jadi aya posisi tasawuf ke kelas bawah ya standar aturanana. Ke menengah naik ka luhur berarti aturanana leuwih ketat. Leuwih luhur deui nya ketat pisan kitu nya. Oh, wajib bertasawuf teh wajib. Ilmu ge fardu ain gitu. Nya akhlak tasawuf teh. Akhlak ka Gusti Allah, akhlak kepada makhluk Allah. Dibentengan, dianteur ku dasar hukum agama. Ayeuna ieu nya urang dibaca keun anu dianggona mah nu kafaham jeung nu bisa we. Nu teu tiasa mah gitu dan namina ge teu tiasa ngan beuneunan ari belajar mah perlu. Henteu sadayana ilmu nu diaji eta mampu dipahami, sebagian aya nu teu mampu dipahami. Pan kitu nya cek dina mabadi. Mabadi teh persiapan setiap urang rek ngaji karena sababaraha pan ilmu eta kudu dipahami kana persiapanana aya 10. Inna mabadi kulli fanin asyara al hadu wal maudu'u tsumma samra 10. Nu terakhirna masailun wal ba'du bil ba'di ketafa wa man daraja mi'an aja syaroba masalahna cukupnya hosawarena jalmanunya kabeh tantu mulyana gitu. Ngaji alat 1000 bait eta teh aya wae teu kapaham nya. Ngaji fikih sabaraha jilid aya wae teu kapaham. Dan memang tuntutannya cukuplah tahu sebagian, sebagian lagi yang tidak tahu tidak apa-apa. Mun aya kana sipkeun ngarti kabeh aja syarofa tentu bakal nyandang derajat kemuliaan. Nah, ulang ngaji lagi saminggu sakali itu nya. Rek ngabahas ayeuna teh nu kamari teh pokok itu. Gitu nya. Anta cik Ustaz Abdul Somad moal beak-beak ngaji ka uing mah cenah kitu. Nya rek nambahan balik deui teh anggeus-anggeus. Rios da wajibna ge ngaji. Ngarti mah bonus gitu nya. Ngarti mah bonus kan urang maksakeun hayang ngarti. Wa alihi tarjamatu sareng ari ieu terjemah bayanun eta teh penjelasan lil qismi
salisi bikin bagian anu katilu dina ieu kitab alladzi wa'ada anu geus ngajangjikeun saha musannif uki musannif bi dzikri kana nyarios geunana ieu qismus salis fi qaulihi dina kasauran anjeunna wa ulhiku qisman salisan kami bakal nyusulkeun kana bagian anu nomor katilu nyaeta bab ada busuhbah iklah kanyahokeun ku urang ya cek musonif makanya hokeun ku anjeun anna sahibaka kana saestuna anu ngareujeungan anjeun alladzi anu la yufariqu anu moal ngajauhan anu moal ninggalkeun ka anjeun fi hudurika dina waktu ayana anjeun di lembur anjeun wa safarika jeung aya anjeun di perjalanan wa naumika jeung dina sarena anjeun wa yaqtika jeung dina nyaringna anjeun balika fi hayatika dina waktu hirupna anjeun wa mautika jeung mautna anjeun ari nu ngabaturan urang keur di lembur urang keur mamangkatan urang keur sare urang keur nyaring bahkan urang maut jeung urang hirup aya nu ngareujeungan sateteh huwa rabbuka aya nu ngabarengan anjeun teh nyaeta pangeran anjeun. Di dieu dijelaskeun ay muslihuka tegasna zat anu ngamaslahatkeun ka urang anu nyukseskeun anu ngaluluskeun dina sagala perkara wa sayyiduka jeung dunungan anjeun Gusti Allah teh ngan sayyidna ulah disabikeun jeung sayyid ka Kangjeng Nabi nya sayyid ka Gusti Allah. Nu dimaksud sayyid ay maliku ka tegasna anu ngarajaan anjeun. Wa maulaka jeung anu ngurus anjeun nasiruka tegasna anu nulungan anjeun wa khaliqu ka jeung anu nyiptakeun anjeun. Janten Gusti Allah nu diyakinkeun ku urang sebagai pangeran ieu aya sababaraha sebutan gumantung kana masing-masing fungsi jeung kagunaan. Gusti Allah teh khaliq anu ngayatkeun urang nepikeun ka anu bakal ngeuweuhkeun urang. Gusti Allah teh malik anu ngamilik ka urang anu ngabogaan urang. Gusti Allah teh Rabbu anu ngurus urang. Aya bol-bolanana kayakinan nepikeun ka urang ieu boro-boro ngandalkeun ka sasama manusia, ngandalkeun ka diri sorangan ge henteu gitu. Aya dina doana kalangkung sih. Inna nastajiruka kadituna teh wala takiluna ila ahadin goiroka torfata aini. Ya Allah, jangan jadikan aku bertawakal kepadaku sendiri juga kepada makhluk yang lain, kecuali hanya kepada Engkau. Tawakal teh muntang nyerenkeun, ngawakilkeun, nyanggakeun entong ka batur ka urang ge ulah cenah kitu. Entos we kawakil, naon ngawakil mah ka Gusti Allah. Urang macan nepi ka dinya nya eta mah kelas B. Urang boga kapinteran, boga pangabisa jadi andelan. Urang boga tanaga jadi andelan. Urang boga biaya jadi andelan nepikeun ka poho rek ngandeleun ka Gusti Allah. Padahal sasukses-suksesna salengkep-lengkepna kabisa jeung kamampuan tawakal mah ulah leuwih. Ngan da ari tawakal mah teu kudu diobrolkeun. Ya, cukup dirasakeun ku keyakinan hate masing-masing. Entong tong kudu gogorowokan ulama tawakal we ka Allah teu kudu sampai hate. Bahasa tawakal ka Gusti Allah berarti kudu sesuai jeung anjuran ti Gusti Allah. Sok tawakal dina hate tapi zahir badan mah angger gerak, angger leumpang, angger nyareat sesuai jeung perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hebatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Henteu dengdek kana Jabariyah, henteu dengdek kana Qadariyah. Tah nu ngabarengan urang teh Gusti Allah. Lajeng
Wa mahma dzakarta di Jakarta Selatan apa Jakarta tadi Jakarta itu bahasa Arab tapi pakai dal pakai j ya, ingat ke Adi Hidayat Jakarta itu ada dalam Al-Quran ceritanya Jakarta ingat anjeun dina waktuna ingat anjeun ka Gusti Allah. Nah, Zakaro itu bisa bicara. Zakaro itu bisa mengingat. Artinya berarti gabungan. Ari dzikir teh ngucap bari di pikiran. Zakaro teh zikir teh ucapkeun ongkoh, pikirkeun ongkoh. Urang mah kadang sok sabelah-sabelah. Ketika zikir ku hate letah kemiluan. Ketika zikir ku letah hate kalau kabur ngajauhan. Nah, mun tiasa mah dua bareng. Cek letah teh tadi ke zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'min billahi lahu alaih bismillahirrahmanirrahim billahi wa may yu'min billahi lahu cek letah cek hate jalma nu iman ka Allah mah aya kasih gitu tah eta zikir letah zikir hate alamun hayang lengkepan zikir teh tilu letah hate badan antak sok aya anu zikir ngahajakeun abdi-abdi eta di makam ngobrol aya eta teh abdi di Tegal Warung ngobrol eta teh abdi jelas gitu pangapangannya terus pada eta teh jamaah abdi cenah ngahaja kalau ngajajal aya nyaho cenah kitu kaget mah nya kaget lah. Nah dikir demi mimiti la ilah illallah naik kana nago la naik kana nago aja kalau Allah tayeu zikir bil abdan. Padahal yang dimaksud dengan zikir bil abdan adalah gerakan tubuh orang usikeun sesuai perintah Allah. Termasuk orang manggul pacul ka sawah itu zikir bil badan. Ya, orang ngajingjing tas ka pabrik zikir bil badan. Orang ngajingjing parabotan ke tempat pegawai zikir bil abdan lamun nyiar nafkahna sesuai perintah Gusti Allah jeung diniatan urang butuh biaya teh keur ngabekelan taat urang ka Gusti Allah ngan pangalus-alus zikir adalah salat. Dina salat hatena aya, letahna aya, gerak tubuhna oge aya. Mantap aqimis sholata lidzikri. Adegkeun salat supaya eling ka kami cek Allah. Lain salat digantian ku eling. Salat ngadatangkeun eling. Kan ieu ulah salamana da Allah teh nitah salat teh supaya eling. Ari geus bisa eling mah teu kudu salatnya salah. Bahasana salah. Konsepna kieu. Boro-boro nu teu salat, nu salat ge teu areling. Gitu. Jadi kalau eling saeutik geus bani ninggalkeun salat. Salat teh ge ganti we ku ingat ka Allah. Kudu nu salat ge hese rek inget teh. Komo teu habali salat. Ya sok urang. Nu kuduna pang eling-elingna ka Allah teh keur salat. Taruhlah di pabrik mah di sawah mah di pagawean mah poe ka Allah wajar da paciu jeung pagawean atuh di masjid mah keur nyangarup ka Allah kudu inget atuh ka Allah teh. Ieu mah di masjid nu wajibna inget ka Allah poho komo di sawah meureun da kitu. Eta hate urang. Terus biasa dilakukan. Entenya. Tah saat urang ingat ka Allah ku letah urang ku hate urang au bihi ma atawa bareng letah jeung hate fa huwa maka ari Gusti Allah jali suka. Ieu kalimat naon jali suka eta anu ngabarengan ka anjeun kan jalisun teh tina jalasa hartosna diuk jadi jali suka teh anu ngabaturan ngarendeng jeung anjeun. Bahasa dohirna gitu nya bahasa jelas nah bahasa hakikat nama anu ngalindungi anu ngurus jeung sajabah bahasa teh jali suka anu ngarejengan anjeun aya mujali suka tegasna anu terus bareng jeung anjeun fala yang saka Allah moal mobohokeun ka anjeun
Apaan Allah matara poho tara subhanaman la yanamu wala yasuna aya jelema nu dipohokeun ku Allah aya lain pohoan dipohokeun beda ya aya poho teu kahaja ari dipohokeun mah ngahaja teu diinget ingat hartina urang geus dijauhkeun jeung kanyaah Gusti Allah. Artinya orang dilupakan oleh Allah adalah orang nu geus teu dibere kanyaah Gusti Allah. Punten, teu dibere kanyaah Allah teh berarti kudu balangsak wae. Ya, aya nu senang tapi lain kanyaah di Gusti Allah. Acuna geuning si itu poho wae ka Allah teh hirupna teh sukses wae. Punten, bisnisna urusan akhirat entong dipunten ku urusan dunia moal nyambung. Urang mah pandangan teh da kakarak pandangan dohir, nu ceuk urang tenang teh nya dunyana mahi we. Nu ceuk urang senang teh nya sagala boga we, padahal eta mah peunteun duniawi. Akhirat mah teu kitu ningali nya. Seueur jalmi nu ngalawan ka Allah bahkan teu waugeun ajan jeung Gusti Allahna, tapi kahirupanana sapoe biayana 5 juta itu saking kupoya-poyana. Tapi kunaon ari jalma nu tukang ngering ka Gusti Allah boro-boro 5 juta paribasana keureuh teh eueuh we sapoe teh. Entong rek nganilai akhirat ku dunia moal kaudag moal. Engke anu tah jadi pangadulan gitu. Bakal embung ibadah. Jadi ka Allah teh demo. Gara-gara sagala susah jadi kumpulan. Dah Allah nanti tebak ieu ka urang teh. Nah sebabna ngukurkannya Allah hanya sebatas Ar-Rahman itu lebih karena Ar-Rahim kan dimana para ulama Ar-Rahman itu nikmat gede dunia akhirat, Ar-Rahim nikmat leutik akhirat kumpul. Nu dimaksud gede pedah loba nu narima iman teu iman narima kana Rahmannya, tapi Rahimiyah kanya Allah nu leutik nu dimaksud disebut leutik nu nampi nangan sakedik nyaeta jalmi-jalmi pilihan jaga di akhirat. Maka aya nikmat Rahmaniyah, aya nikmat Rahim. Gusti Allah ngabarengan urang lamun urang eling ka Gusti Allah balik ke mun urang teu eling ka Allah berarti Allah teu ngabarengan urang. Mantap tong nyalahkeun ka sasa. Ceuk Kang Agus balik mah. Hirup mah gampang. Ibaratkeun kana nyeri beuteung we. Lamun urang nyeri beuteung biasana ieu pikiran langsung kontan geus ngadahar naonnya urang enak. Artinya hidup itu antara sebab dan akibat. Maksudnya mah kieu, urang teh hirup teh balangsak wae ieu teh, riweuh wae kitu nya. Ingat kana nyeri beuteung geus ngadahar naon. Ieu urang mah tipati hirup kos kieu geus migawe naon. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Ngan berenang bentukna teu selalu kitu. Aya Allah benci tapi ku Allah diberi kamunahan. Aya Allah nyaah tapi ku Allah diberi kasulitan. Aya kaidahna. Di mana-mana Gusti Allah mika cinta ka hambana maka ibtalahu Allah muji kaeta jalmi. Aya naik kelas teh beda aya na ujian. Teu ujian mah ulah ngarep naik kelas. Gitu. Ya, ngan urang mah sok ngabebejokeun manehnya. Kaliweuh teh sok dianggap teh ujian we. Ayo Gusti, ujian teh berat-berat teuing. Cek Allah teh aing nyiksa sia mah dianggap ujian gitu nya. Beda aya siksaan, aya ujian. Ujian mah keur nu saleh. Keur urang mah naon? Siksaan, panginget. Cenah balik deui kana jalan anu hade. Fa huwa jalisuka id qala dina nalika parantos ngandaus Allah Gusti Allah taala fil hadisil qudsi dina hadis qudsi kieu cek Allah. Ana jalisuman zakaroni, ana ari kaula jalisuman eta babaturanana jalma zakaro anu eling eta jalma nikah kami. Aku adalah temannya orang-orang yang ingat kepadaku. Nah istilah jalisunnya. Baturan Gusti Allah karunia. Aing mujalisuka
tegesna nu ngadieukeun ka aranjeun. Qala Allah Ta'ala dina hadis sanes. Abdi hamba kaula. Ana inda zannika, aku ini ada pada sangkaan mararaneh bi ka kaula. Ana inda zannika bi, aku berada pada prasangkamu kepadaku. Artinya lamun urang suudzon ka Allah, Allah bakal mere goreng. Lamun urang husnudzon ka Allah, Allah bakal mere alus. Mantak alaikum bi husnudzon billah, berbaik sangkalah ka Gusti Allah, maka Allah bakal mere alus. Wa ana maka jeung kaula bareng jeung aranjeun disebutna teh nu kieu teh ahlullah, ahli yang sudah merasa dekat dengan Allah. Nah, urang menghadapna we menghadapnanya zikirna we zikirna geus ke tapak namanya. Aw ana maka bi ilmi, atawa bahasana eta kaula jeung araranjeun kalayan kanyaho kaula. Idza zakartani di mana-mana eling aranjeun ka kaula. Ai idza da'autani, maksudna nalika aranjeun ngadoa ka kami ceuk Allah. Fasma maka dangukeun ku anjeun makana perkara takulu anu ngucap anjeun kabeh. Pauji buka maka kaula bakal ngajawab ka anjeun. Koma asbah dalik. Karasa kitu ke capek terus we. Panjang ya. Lebih tadi itu kalau lebih panjang kepikiran normanya ulah aneh-aneh. Kadang supaya salah guna ngaosna jero dianggapna, tapi dasarna kurang kena aku-akukan. Insyaallah lamun aya dasar di awalna wujud idam bakon pikeun ka buta kaliman faham, adam mudus panana pikeun ka agama faham, tuluy fi'lu kulli mungkinin altar kubu faham. Maksudna sifat-sifat anu wajib ya Allah, tauhid dasarna aya nya dituntun kana tasawuf nu mana wae ge insyaallah moal nyimpan. Kadang sok loncat awal akidah narapuh ngajina langsung kana bab eta jadi geus langsung celang aya di luhur. Tong ngaraya pe urang mah setik-setik satangga ada ngadamel taraje tindakan akam jauh teuing. Itu nya cek pangunus teh mah kudu salapan. Mun teu salapan 7 ulah 10 gitu ya. Kudu ganjil. Maksudna kumaha? Ulah jauh teuing. Ameh neclenan tong rubak teuing ngalengkangna gitu. Sakedik-sakedik we. Paling ge bangsa 30 cm 40 cm jarakna. Ulah nyeun taraje jagung jarakna 1 meter mending ari beunang mun teu beunang murah. Ya, maksudna ngaji teh tong celong langsung kalau dihandap heula arti dan kekaraos nya. Mudah-mudahan para suku sadayana ieu ngelingan ka abdi naon anu diaos dina aya kitab. Mudah-mudahan oge cocok sareng para suku sadayana, urang anggo sakedik-sakedik urang manfaatkeun tina setiap paham ilmu anu kurang kadangu ti para guru urang sadayana. Mudah-mudahan Allah sing dipaparing barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakali deui hatur nuhun ka sadaya para jamaah anu parantos ngiring jariah langsung di Mahajindin ngiringan di jariah. Alhamdulillah pembangunan di Wetan aya sudah 80% banyak.